Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara paniis manah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Serta acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pitulung Roh Suci. Nun Ama nu Maha Suci, dina danget ieu abdi sadaya baris ngalenyepan pangandika Pangeran. Mugi abdi sadaya tiasa ngalaksanakeun dina kahirupan sadidinten. Hatur nuhun nya Ama, panada ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat dina buku Renungan Wasiat anu dijudulan Ngucap Syukur sareng ngemut aranjeunna dina doa. Dumasar serat Filipi pasal 1 ayat 3 dugi ka 11. Sareng nas nu janten puser panglenyepan urang nyaeta ayatna nu katilu. Nu ungeulna kieu. Unggal inget ka aranjeun sim kuring sok muji syukur ka Allah. Para mitra, urang tos teu birek sareng istilah supporting system. Supporting system teh nyokol kana sakempelan jalmi anu ngarojong urang dina kahirupan sadidinten. Urang sadaya pasti gaduh supporting system. Urang janten kiat dugi ka ayeuna teh jalaran aya jalmi-jalmi nu ngarojong urang. Boh pangrojong doa, tanagi, waktos, boh material. Urang tiasa aya sapertos ayeuna oge kumargi capek gawe jalmi-jalmi anu urang sadar nyaeta jalmi-jalmi nu ngarojong urang. Supporting system ieu tiasa wae kaluargi dumasar beungkeutan getih, tapi tiasa oge jalmi lian anu teu aya beungkeutan getih. Nu pasti asana teu aya jalmi nu tiasa lumampah tanpa ayana jalmi sanes nu ngarojong dina hirupna. Para mitra, matak kairut kanggo nitenan kumaha Paulus ngawitan seratna ka jamaah di Filipi. Paulus nyaur yen anjeunna ngucap syukur ka Allah unggal anjeunna emut aranjeunna. Unggal Paulus emut ka jamaah di Filipi, Paulus ngucap syukur ka Allah. Kanggo Paulus, jamaah di Filipi teh bagian tina sukabingahna. Nalika urang ngadoa, nah urang emut jalmi-jalmi anu Gusti hadirkeun dina hirup urang. Dugi ka ngalangkungan kehadiran aranjeunna, urang teras dirojong sareng dikiatkeun. Nalika urang ngadoa, naha urang parantos ngucap syukur karena ayana jalmi-jalmi di sabeureureuh urang. Mangga urang diajar ti Paulus ngemut supporting system dina hirup urang sareng ngucap syukur ka Gusti ku ayana aranjeunna. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan deungeut ieu. Sim abdi ngaemutan jalmi-jalmi anu Gusti hadirkeun dina hirup sim abdi. Ku aranjeunna abdi-abdi dirojong sareng dikiatkeun. Berkahan abdi sadaya janten umat nu pika asih wargi-wargi sabudeureun sim abdi. Hatur nuhun Gusti pada ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina kamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti ngaberkahan.